hiji karajaan di Pulau Jawa. Karajaan ieu dipimpin ku hiji raja anu jenenganana Prabu Tapa Agung anu diiringi ku ratu geulis anu ngaranna Dewi Ayu. Aranjeunna kadudua putri anu namina Purbararang sareng Purbasari anu teu kalah geulis ti indungna. Dina hiji poe pikeun ngalingetkeun ka capek, Prabu Tapa Agung indit ka leuweung anu caket tina karaton jeung istrina. Tapi di jalan aya kajadian goreng nu nimpa Prabu Tapa Agung. Ini mah tenang pisannya. Beres langkung tenang dibanding karaton. Aduh, Gusti Prabu, ayo lambat ke karaton. Poe-poe saliwat, timimiti kajadian anu nimpa Prabu Tapa Agung di leuweung kasehatanna teh mulai mudun. Kukituna anjeunna mutuskeun pikeun milih salah sahiji putrina anu bakal ngaganti anjeunna. Bapak tos sepuh, tos bapak turun tahta. Bapak boleh nikmati Purbasari sebagai ganti bapak. Naon, Bapak abdi teh putri Cika, Bapak ngada milik abdi. Kapusan bapak tos bulat. Purbararang ngarasa keheul lantaran putusan Prabu Tapa Agung anu dianggap teu adil. Hal ieu nimbulkeun ambek-ambekan di antawisna. Saparantos dipikir-pikir, Purbararang manggihan rencana pikeun ngabalikeun deui jabatan anu dipika hayangna. Anjeunna miwarang dukun pikeun nyihir Purbasari. Hei dukun, bisa nyieun Purbasari awon. Tah tiasa putri, tapi yang dijagain goreng. Abdi bakal masihan ganjaran emas. Mohon putri. Campurkeun kana minuman Purbasari, maka banyak bakal kena penyakit. Tidak ada rasa kenal. Mohon putri. Saenggeus balik ti dukun, Purbararang langsung nyampur racikan eta kana inuman Purbasari. Satos eta isukna karajaan dihebohkeun ku sabab putri Purbasari nu geus teu geulis deui. Putri Purbasari jadi awon ku bintik-bintik hideung dina kulitna. Tingali Bapak perilaku Bapak milih ratu anu boga kutukan. Purbasari teu pantes jadi ratu. Bapak hoyong mengecewakan rakyat. Anjeunna laris Purbararang. Dayang. Bawa Purbasari ka pangasingan. Raja. Purbasari jeung Dayang indit ti karaton nuju ka tempat pengasingan. Dayang ngarasa sesah ngalatunkeun putri Purbasari, tapi parentah raja merlukeun Dayang ngalakukan kitu. Hapunten putri, kunaon Dayang? Abdi bade ngilarinan pondok di situ Cicing. Saenggeus lila lempang, akhirna Dayang jeung Purbasari manggihan pondok di tengah leuweung. Satos eta Dayang indit di ka karaton. Miangna Dayang nandakeun yen Purbasari kudu hirup sorangan di pangasingan. Dina hiji mangsa Purbasari keur linggi di hareupeun gubukna. Manehna nempo hiji rutung kaluar tina rungkun. Ulah yen putri, abdi nutung ka sarung, abdi hoyong janten babaturan di putri. Nutung ka sarung. Sejak kejadian eta, akhirna Purbasari jeung Lutung Kasarung jadi babaturan. Dua-duana unggal poe beuki deket, jeung sok ulin babarengan. Dina hiji peuting purnama, Lutung Kasarung indit ka tempat anu sepi bari tapa. Isukna Lutung Kasarung indit ka tempat cicingna Purbasari. Minum tai ieu. Nah, anjeun ngajar-ngajar kuring minum ieu. Namun putri yang balik ka karaton, ieu jangan hiji-hijina keluar. Jangan minum putri. Sunaos gugupay, akhirna Purbasari nginum cai eta. Teras aya kajadian kana kulit Purbasari, kulitna janten bersih sareng geulis deui. Naon nu kajantanan ku abdi normal deui, hatur nuhun pisan Lutung. Semoga putri katangki. Isukna Purbasari jeung Lutung Kasarung balik ka karaton. Putri Purbasari itu suang-suang. Nah, anjeun bisa balik deui. Mustahil ieu tiasa kajantenan. Purbararang ngarasa hariwang sabab sieun jabatanana salaku ratu kaharep terancam. Lajeng anjeunna ngabujuk bapana pikeun ngayakeun pasanggiri ambes sagalana adil.
Purbasari nerima tantangan ti lancekna Purbararang. Anjeunna miluan rupa-rupa pasanggiri, maranehna seri. Satuluyna aya pasanggiri pamungkas, nyaeta pasanggiri ngeunaan tunangan saha nu pangkasepna. Abdi teh tunangan Purbararang. Abdi teh lalaki paling kasar di kakang ieu. Malah tunangan anjing. Iya, lu tunangan abdi. Naon? Lutut. Mun kitu geus jelas saha pemenangna. Gusti Nu Esa ngulangkeun abdi ka wujud manusia. Sumuhun putri, abdi teh sebenarnya pangeran, tapi abdi dikutuk sabab boga kesalahan. Akhirnya perlombaan ieu dimenangkeun ke Purbasari. Salaku juara, Purbasari ngagaduhan hak tatah kerajaan. Sedangkan Purbararang jeung Indrajaya kudu narima hukumanana. Mesat ngepung luhur di awan-awan. Udah cocok dah. Ayo, Peter. Apa sih? Dimakan sih. Ngeliat muka dia sumpah. Guys, ini lama banget ya, tolong. Dia masuk nakut-nakutin deh. Utung kasarun. Yeay. Oh my god. Sama bapak. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Ini jadinya Tuh. dia lutung tunangan abdi gitu jadinya. Tunangan. Sekian, terima kasih guys.